Channel Goong Prasasti Goong na tong dijual. Tong hilap like, subscribe. Channel Goong Prasasti. Niskala Wastu Kancana. Prabu Maharaja teh Raja Sunda Nupalastra di Bubat Majapahit. Anjeunna nyepeng kalungguhan salami 7 tahun. Di tahun 1350 dugi ka 1357. Nyaalatan Palastra keur ngabelaan kahormatan jeung kadaulatan nagara. Anjeunna kenging jujuluk Prabu Wangi ti rahayatna. Nalika ramana pupus di Bubat, Niskala Wastu Kancana yuswana nembe 8 tahun. Anjeunna mah salamet dah henteu ngiringkeun rakana Dewi Citra Resmi nu bade nikah di Majapahit. Sabadara mana pupus sakuduna Niskala Wastu Kancana anu ngaganti ramana. Tapi kusabab anjeunna harita murang kalih keneh dina ngalaksanakeun pamarentahanana diwalian ku pamana Hyang Bunisora. Ari Hyang Bunisora dina zaman Prabu Maharaja jumeneng keneh nyangking kalungguhan Mangkubumi tur gelarna Mangkubumi Suradipati. Hyang Bunisora anu pohora ngagem ajaran agama atawa Satmata jadi pangasuh Niskala Wastu Kancana tur ngasah sareng ngatik anjeunna kurupa-rupa ilmu pangaweruh jeung kasantikaan dina ngolah nagara. Ku Hyang Bunisora Niskala Wastu Kancana kacida dipikanyaah jeung didama-damana sasat ngaleuwihan ka putrana nyalira. Kituna mah tuda Mangkubumi Suradipati teu sasat kaamanatan sarta diserenan tanggung jawab ti Kang Raka kanggo ngasuh, ngatik, sareng ngajaga kasalamatan putrana. Atuh Niskala Wastu Kancana ku anjeun suhud diajarna sarta tuhu kana sagala nasehat pamana. Mangkubumi Suradipati ngawalianana teh 14 tahun. Tahun 1357 nepi ka 1370 hiji. Di tahun 1370 hiji mah Prabu Niskala Wastu Kancana mimiti nyangking tahta sareng ngalaksanakeun pamarentahan ku anjeun da pamana tilar dunya. Boh ramana, boh pamana kamasur raja anu bijaksana, jujur, tur pengkuh nyekel jeung ngajalankeun tetekon agama jeung darigama. Sikap sarupa kitu teh turun ka Prabu Niskala Wastu Kancana malah aya leuwihna kusabab dibeklan ilmu katut kasantikaanana loba pisan. Kukituna Prabu Niskala Wastu Kancana ageng jasana boh dina urusan lahiriah boh dina urusan batiniah. Sababaraha hasil garapan kawijaksanaan jeung sifat pribadina dicatat dina prasasti kawali jeung naskah carita para hyangan. Sifat jeung sikap Prabu Niskala Wastu Kancana digambarkeun ku pangarang carita para hyangan kieu. Sikepna koloteun sanajan umurna ngora keneh, pusja muhit cara hirup Satmata sarta mituhu atikan pangasuhna Hyang Bunisora. Kukituna minangka kepala negara atawa raja, Prabu Niskala Wastu Kancana giat dina mingpin rahayat jeung ngokolakeun nagara. Nyieun aturan pikeun ngalaksanakeun hiji kagiatan ngawangun hal anu diperlukeun keur kepentingan nagara jeung karaharjaan rahayatna. Prasasti kawali hiji antarana nataan tilu rupa kagiatan nu geus dipidamel ku ieu raja. Kahiji
nyantosaan Karaton Surawisesa. Kadua, ngawangun lombang nungurilingan puseur dayeuh kawali keur kepentingan pertahanan nagara. Jeung katilu, ngaraharjakeun kahirupan sakungna rahayat padesan.